Allah maha uninya teu pernah kayak heula kudu ngadahar duit pajak. Abah ibarat caritakeun abahnya sia lamun bere duit ku pengusaha ku pedagang kajunting ombalayah dagangna teu bagus eueuh masalah sebab anu halalan anggap nu kasihan nu halalna kan kaharti tak kurang tapi lamun dibere ku pemerintah cokot teh awas ya mun didahar karasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia eta mah wasiat teh kos kitu mah mantak henteu wae kata kaku ari ih dibere batu ditarima bae bagikeun nu dibagikeun atuh sopo dong nyan mah teu husu ge urusannya na ieu teh waktu tak dibikeun ka Haji Pendi teh khususnya na mah man bil ijma' tawa jelema ngucapkeun kana hiji pagawean nu haram diucapkeun halal ngahalalkeun perkara nu diharamkeun ku syara secara ijma'. Zina teges arapal sarerea hukumna adalah haram. Muhson kudu diranjam datang ka pae. Lamun goer muhson dijilid 100 jilid. Lamun diterapkeun di Indonesia asana saparo paraeh saparo paraeh wae pokona zina teh diharamkeun ku Gusti Allah lantaran bakal ngacak-ngacak turunan teu puguh ieu bakalna bin saha borosot anak ka alam dunia teh tepugu bina lantaran tatadina Salome satu lubang rame-rame supaya ngajelaskeun tentang turunan ulah acak-acakan maka diharamkeunlah ku Gusti Allah zina wari jana tepuguh tekarung ngahalalkeun zina lah kiai ngomong segala haram segala naon wow barang ngeunah diharam-haram eta ngahalalkeun zina geus kudu maca 2 kalimat syahadat masyaallah. Aya nu zinah teh timbul tina cinta, aya nu zinah teh timbul tina jual beli. Baheula mah di Jakarta di Keramat Tunggak. Woi, tamang geus terkenal. Basmi di Keramat Tunggak lompat ku ari ka kawasan Pasar Kemis. Beki deukeut ku ari. Masya Allah cabang-cabang naloba di Citra aya unggal perumahan ayangan di perumahan Puri di Cilongok doang. Alhamdulillah bersih sama didinya lantaran gerak kabehat Polsek gerak dan Ramil gerak Koramil gerak kabeh toko pas kontak di dia aya nu kapanggih hiji 2 3 4 5 6 7 teberes. Masya Allah karim perzinahan urang lamun nyaritakeun budak sakola guari di Yogyakarta geus 80% parawana lamun baheula hanya di Jakarta jeung di Bandung doang lantaran di Jogja mah masih kajaga kuari mah geus teu kajaga. Hai di Tangerang mah geus leuwih belah ditu di Tangerang masyaallah wadak satu sisi
negara ngabutuhkeun jelema pinter sedangkan pinter kudu sakola sementara kabar-kabar di sekolah seperti gitu urang serba salah kos gitulah ieu mah teu rek jaritakeun ku kumaha nu jelas jelema ngahalalkeun zina murtad atawa ngahalalkeun minuman keras khamr bir kunyana dihalalkeun menzen kunyana dihalalkeun vodka kunyana dihalalkeun jeung berbagai minuman anu osok ngaweureukkeun ngaleungitkeun kana kitu pikiran ngaleungitkeun kana akal kunyana dihalalkeun ieu geus bae murtad. Ya Allah ya nginum baik ai sararia beuki malos tah cenah ku kiai jadi menangkeun kan los sia barareuki mah jawara pemuda tapi ai datang ka ngahalal ke maulah ketinggal tungguan bae di akhirat bakal kumaha bahkan urang kuari di dunia kene salah ngahukuman Allah nu bakal ngahukuman urang ngakurkeun salah jeung nu bener di negara nu zina nu kuduna dihad atawa diranjam nu maling nu kuduna dihad dipotong anu minuman nu kuduna dihat ternyata diantepkeun di negara ngantepkeun kana hukum-hukum nu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim bakal dibere mamala ku Gusti Allah. Entak urang sieun. Ieu ngarantepna kana hukum teh bakal didatangkeun mamala ku Gusti Allah. Ya ne siksa. Jadi lamun kuari itu sih katanya tsunami siksa ya apa cobaan bolon sama budak kos gitu ditanyakeun hulu sia pantogeun habek goblok mah kita tanya geus puguh siksa eta teh anu kos kararitu teh jang iktibar urang tah lantaran di Indonesia teu kudu neangan jauh-jauh salah ngahukuman atawa henteu dihukum anu zinah nu kuduna diranjam ternyata diantep nu kuduna dihad ternyata diantep nu mabok nu kuduna dihad ternyata diantep nu maling nu kuduna dipotong leungeunna ternyata diantep ngantepna ka jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah masyaallah ngeri mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting eueuh aki-aki anu hudang ti peuting eueuh jelema anu hudang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah wallahu a'lam masyaallah masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah orok cerik tengah peuting orok mapan canaya dosa ku Allah tadi cerikeun mah tuh bisa baik tapi kan cerik ngear jam 1 jam 2 makna juhudang terus mana ngayeng-ngayeng orok terus bapana ge milu udang duanana bapana mah luhur handap udang tah eta teh sakadar hudang gitu mah teu beres bapana kan hudang terus kacai salat kan kahudangkeun ku orok lain sacerik-cerik ngeor datang ka tatanggana ke kaganggu goblok-goblogan tatanggana sial da orok aing teu bisa seperti kaganggu ku orok padahal bacak malaikat sieun nu sial es bae eta teh nang Gusti Allah gahudangkeun supaya sia hudang geus hudang sial-sialan masyaallah kuduna alhamdulillah orok saya teh budak bisa ngahudangkeun aing alhamdulillah
aturan aing teu tahajud jadi tahajud tan lempeng makan ngos itu ngan eueuh nu kitu pan sararial jasa itu bisa es keur peuting masyaallah tah eta orok lain sambaraga orok ahli Allah mah ti peuting ti loges ngiar ceurik udangkeun sekitarna aya aki-aki jeung nini-nini udang ti peuting eta ge sarua kuatnya naki hayang ki kababayan di jalan malah mah can datang ke tempat cai geus kieu wer lain ngisang balik deui lah geus sakira teh kumaha isuk bae tah mah siksaeun agi-agi kos kitu mah aduh jaga agi-agi geus kolot geus dol berarti lah langsung nyana mandi udang alhamdulillah berarti kiih mawa bahagia ya kiih cakiana baheula mah keur tilok hayang kiih tilok udang ti peuting barang hayang kiih bae udang ti peuting cakiana nuhun kiih tahajud tuh jadi eta teh teguran ti Gusti Allah hayang kiih teu kuat teh teguran sebab keur ngorana tilok udang peuting urang mah juga greget bae aing cenah tunggal peuting bari mah geus kiih bae duh cenah kudu kumaha gue teh dihudangkeun ku kiih malah mah waliullah mah aya nu teu hudang-hudang di peuting teh kumaha carana hayang hudang bebeja ka guruna mama hampura ceuk kene kula ieu tidak hudang aya ti peuting nginum noloba sia teu kaharti teh tadi nama pan cenah ulah loba nginum tapi ieu mah teu nginum beakeun saleter deuk es lantaran basar lalagaan balik deh jangan kebenang sabulan kadinya ampura mama ya kula mah hayang udang ti peuting kabita jasa tapi teu daek udang nginum nu loba sia mah cak nginum sakali dua kali katilu kali kita nginum lok bener barang peuting teh jam can kaburu jam 1 jam 12 geus udang oh mondoyo teh kieu jadi jelema anu teh hudang ti peuting nu loba sebagai nginumna tong ngadahar sambal nu loba wah tah mah geus pokona mah kaburu wudu mancer ti hareup ti tukang uja atawa ngahalalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak teh barang haram lawi taqada haqiyatal muksi jelema ngahalalkeun pajak eta teh geus pokona murtad cokotan bae ku RT ku lurah lo sama pajak tapi ulah ditekadkeun halal ayo beuki menyana ka pajak bupati terus nya nama gupak di pajak gupak nya geus kos kebodongkol nya nama geus gupak ieu mantek ceuk kula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dia kakara ka nyawa kamari ieu mah so amat cenah Ki Uci so jasa teh mah cenah ngomong ieu atuh aing mah wayah so mah so bae ieu ngan mendasar aing mah sona sakieu kiai dijagaan bae ge barang daharna ieu ti saha ieu ti mana maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep husu hese bae hese beta husu teh lain hese teh hese jasa ngan rada deres bae aya disejak mah husu teh disejak geus kulantaran disejak atuh dijaga mata dijaga ceuli dijaga dan rada deres sok aya ner-neran mah saeutik ai kos kitu mah da bupati mana nu khusus salatna ya tangkepeun kabeh bupati mah tangkepeun lamun urang nyaritakeun Fikri ditangkep bupati Garut pan kiai teh eta teh kiai atuh kiai salah mah tangkep bae bupati Bogor teh wow eta teh kiai sakar ngaranna bupati Bogor tuh pan sia nyaho jasa pan babat sia kan baik didegekeun we atuh ge jago
Allah lemon menteri agama atau talar Quran berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap eta teh. Nah, cak bupati nu sejen tuh salah makan ditangkap can kagiliran doang. Can kagiliran cak kabeh salah. Nu nyahoeun karena tata cara politik salah. Urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati. Sabaraha pendapatan di Tangerang, sabaraha pendapatan di Serang, jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha. Emang tadi hitung gitu ku rakyat je warangsana. Kan hitung nyaho urang getet sekian persen jang PNS, sekian persen jang pembangunan. Aya teh sakitu persen deui ka mana? Oh, berarti kan teu ditangkep teh can kagiliran doang. Sebenarnya mah urang doakeun mudah-mudahan ulah kagiliran. Tuh sia mendek jore bae kan. Geus kanyahoan ku aing. Urang mun atut ditangkep lantaran kasus loba jasa atuh gubernur nu sejen ge sabenerna mah akur ngan kagiliran doang. Emang kumaha gitu. Numadak jeung Gus Dur teh dirapin ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKN belum selesai, ceknya tidak akan selesai. Saking non gitu lapis. Wah, inilah laga. Nah, ieu mah keur carita sabodohnya na ieu bara reuki mah jangke ge bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Anu dunia ieu nangieun Allah, anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim. Hajujana teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim pek teh hiji urang mah sakadar rakyat. Diatur ku nyararana nanya nu nyieun pek ai bara reuki mah. Heuh ngan pajak mah tetep haram ketika nyana dahar dipajak, minum dipajak, meuli kendaraan dipajak, ngebangun dipajak, sek teuing asal ulah ngahalalkeun. Ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat. Dibelem dibulak balik kerecek. Saya eta bupati, saya eta gubernur, saya eta utama RI 1. Ahok mah atuh emangnya nama teu jadi gubernur ge ngerecek. Ternyata makan kafir. Iya sing hade tah. Ya, hartina urusanana emang eta mah geus diplot ku negara, pendapatan sekian dan sekian emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah. Nya bahkan ditingkatkeun deui pajak teh pajak bangunan ge make pajak engke mah urangna ge dipajak urangna bakal dipajak karak-karak datang ke pagar kemudian alat rumah tangga gelas segala sendok segala bakal dipajak engke hirup urang bakal dipajak engke nyana darek mah gupak dipajak baik ye nu mantap jarang mantan lurah haju balalener ibadahna jarang mantan camat ieu mah keur carita mantan bae nu bener haji ibadahna jarang. Kunaon eta bensinna kan itu bensin geus menyatu jeung awak. Kecuali illa man tadarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat. Meureun tadina loba sedekah dedeuheun Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna. Abi ngaran-ngaran aju pelit mah hererese jasa. Nu mentak pantes posa goblok-goblokna dagang aya nu halalan. Sabener-benerna pamarentah nu halalan deui mah coba eta. Coba eta deui eta. Ieu mah urang ulah bebeja ka batu, urang bae maksudna ieu, urang mah ieu nu ngaji bae ulah bebeja ka sasa ulah. Ulah teh fitnah kan emang kos kieu mah. Ulah cek PNS saya moal ngaji deui minggu hareup anu nitahan ngaji ai wanita los nya ngajina jeung Ki Golkar bae Ki Golkar mah emang gupak sarua bae gupak nya gede menta nya naga mantap aya hak sabenerna mah kiai teh di pamarentah lamun kula sok jaritakeun sing hade ulah sok kaduit ngadahar duit ti pamarentah aya nu ka kula ngomong kiai eta aya hakna di pemerintah. Cek Imam Ghazali dia tadi jawab kukula. Tadi jawab. Emang aing teu nyaho. Nyawan aing atuh jeung sia mah.
cak hate kan tadi jawab aya hak wae gula paling seri sebab beuki berarti kan lain dek nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh elos emang kakula nu ngerad aya ulah sok sambarangan cenah kiai ngomong dina kitab Ihya dina kitab anu Imam Ghazali ngameurangkeun aya hak kiai di pamarentah oh sakitu doang maca kitabna ada sing beuki bae teh kiai geus pamarentah nu mana anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkeun agama ngabogaan hak mufti di ditu nama mufti teh ngabogaan hak qadi ngabogaan hak di pamarentah lantaran nyana ngembangkeun agama pamarentah nu mana taliti heula atuh nu pendapatanna ti mana taliti heula atuh masyaallah karim atuh ai pamerintahan kos urang mah nu tina pajak saha kiaina nu ngameunangkeun mun Imam Ghazali nyahoeun bahwa eta teh tina pajak boro-boro deuk ngameunangkeun Imam Ghazali moal ngomong malah murikak bulu kieu mah Imam Ghazali ya pas Imam Ghazali geus moal ngajawab suka kitu sia mah ahli neraka sia kaditu iya teh dijawab kuku lagi sebab aya hak kiai di pamarentah saha nu ngaweukeun pamerintahan mana sebab kokocoranana di mana nah lawiya taqada munekadkeun jelema haqiyatal muksi boga sifat hak tindak pajak sedengkeun pajak eta haram nyana ngahalalkeun kana barang haram murtad ih rumanta kiai bagus jasa ieu mah keur carita kiai bae aja nu lain kiai mah tagung ka neraka maksudna mah nu kiai bae heulanan aju nyana ngansongkeun proposal nyokot aju ngada tata dina bagus jasa elmuna ngeunaheun didengekeunana nyanana ibadahna bangun bagus ilmu aya di nyana gagah aya di nyana harisma aya di nyana dek ngadahar duit pamarentah dibere embung ngadengekeun aneh disapekeran jelema dulur bada magrib urang ngaji ieu sing hadayeuh lantaran urang mun teu ngaji mah engkena urang teu nyaho beneran aki-aki nu ngaberitakeun di masjid dulur aya urang ngaraji bari batuk-batuk teh kitu tah set masyarakat sanu magana kiai anu embung lah ieu mah kajian teu ngaji cakeun hate teh kudu ngomong kos kitu sebab naon nyaho aing nyana ngalaglegan duit masa duit pamarentah teu hayangeun keur can jadi mui jelema hebat jasa diderengekeun ku jelema bareng jadi mui mana kiai mui nu didengekeun ku masyarakat mana malah keur can terjun di partai kiai hebat jasa barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun aya cenah kiai sabaraha urang 20 teh loba jasa ngan jeung tihang masjid da sabaraha 18 duaan berarti ngaji tidak ilmu aya di nyana hebat aya di nyana mun bahkul masail pangmeunanganna panghebatna tapi teu aji jeung masyarakat dibere embung kunaon bensin nu kaluar ti nyana bakal kotor kercan jadi yayasan mah nyana teh masyaallah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan kunaon dibere embung jelema tanyakeun lain di Tangerang bae lain di Serang lain di Pandeglang di Jawa sarua bae di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina ih lain lalagaan tah mah hebat jasa sok jangan nyieun yayasan arembungeun ngaji arembungeun datang ka marahnya ka masyarakat aing keneh cak cenah jelemana nu keur ieu jeung kuari teh pindah ngagelok aya bae santri di dinya karake kaluar ti pondok pasantren leh make sampingna ge teu lempeng-lempeng ajan jelemana geus kitu tah deuk aya sakilo mati dinya teh ti kiai eta sakilo lah jelema magan ngaji ge biasa bae kotek-kotek kunaon atuh ieu jelema parindah ka ditu diulah-ulah kok yana ulah sok ka dieu cenah ka ditu tetep bae pindah teu bisa tah urusan Allah tah kos kitu mah lain kudu haju bendu ka eta santri benduan awak urang introspeksi muhasabah tanyakeun ka diri urang sok geura memeleh nafsu urang kuduna kieu betah ta salat teh awak
jasa bener nama teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah kamari ieu mah jarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangpaatanna be ku batur dimangpaatkeun tapi ieu kuari haju aran teu malah pindah ka dari itu nah berarti awak sia nu goblok nu tolol digantung sia ku aing aya naon ya sia coba aya naonan terus kurang diwarah nafsu urang oh sia lantaran dedeketan jeung pamarentah emang lah ulah peng bae dedeketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkeun negara bangsa jeung agama tapi ketika hayang kana duitna duniana ieu nu cilakaan jadi urang dedeketan jeung bupati atuh mangga we kos kula atuh biasa jeung bupati wau jeung gubernur wau jeung menteri ge tuh wau ya tuh masalah ngan ketika diberi duit kela cek ulang teh beri duit saya dek gede letik siapa pajar bener baik kan tuh siapa tolol sih sabara orang nu ditolak teh wah mah terus berjuang ayo ngariung diondang kunya pek baik kula emang tilok diondang gitu ku pemerintah dosa datang tadi itu biasa ngan datang ka dituna teu dahar henteu belum teu dahar kajen diberkatan bae siapa pajar bener bae kan tuh atuh teh wale datang ka ditu teh deuk dahar lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuheun baca kulhu kula zubirul falak bidan ngariung ayo ngariung ngakomunikahkeun mah teu ieu memang tugas ti Gusti Allah keur carita aya waktu batu hayu ngan ketika dibere duit teh bo aja dibere cokot-cokot bacokot bae aja jang satu itu rahasia negara tuh ulah didahar teh Allah maha uninya teu pernah kayak heula kudu ngadahar duit pajak abah ibarat caritakeun abah nya sia lamun bere duit ku pengusaha ku pedagang kajunting ombalayah dagangna teu bagus eueuh masalah sebab anu halalan anggap nu kasihan nu halalna kan kaharti tak kurang tapi lamun dibere ku pemerintah cokot teh awas ya mun didahar karasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia eta mah wasiat teh pokos kitu mah antak henteu wae kata kakuari ih dibere batu ditarima bae bagikeun nu dibagikeun atuh sopodol nyan mah teu husu ge urusannya ieu teh batu antak dibikeun ka Haji Pendi teh husunya mah teh beleteran cenah kos gitu. Cenah atuh berarti racun sabodo nu geus kitu mah kudu diracun ieu lah. Nah, halala muharraman sekedar supaya nyaho bae. Ngabe urang lempeng sebab urang deuk bapanggih jeung Allah pan. Tek bae teh mah urusanna urang digaji aduh ieu sebenarnya kurang bagus. Atuh mah dengan di perusahaan, digawe di perusahaan halal tambah kos gitu mah. Tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekadkeun halal sakitu bungkul ulah ditekadkeun halal. Lamun ditekadkeun halal halala muharraman bil ijma' atuh geus murtad. Hese di negara model urang mah tuh hese. Mantap. Mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tatadina nyana kurang ngaji. Moal gede dibawa ngaji moal. Moal bupati moal ngaji. Dengan berbagai alasan sibuklah dan lain-lain kadaharanana. Kadaharan ngahijab embungeun. Jeung embungeun kasunggang kasinggung ban nyana mah embungeun sebabna makanan. Hayang terjalan ka luhur bae, terjalan ka nu teh. Eta teh kan kos kitu teh ya, ngajauhan ka Allah. Urang malah aing mah dicarekeun tanan ku kiai ngaji bae, kan hebat tong kos itu mah teh. Ngaku berarti nya lah aing geus kajengan mal deket dong jeung bupati bae teu kadeuleun jeung kana. Aing mah ngajina di handapeun tanggal Ambon bae. Oh masalah. Geus budak beldug kan memperbaiki setik jauh tah. Kan dekat Allah orang hanya mampir doang kuari
Masya Allah mampir haju nyilakakeun di akhirat na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Mampir doang datang ke cilaka engke ulah. Mantak sabara urang anu calon bupati nu bisa makukula dinasehatan diomong disindiran orang rangka sarita datang bu mus meeting segala di nelayan setik mah dibere kitu caritaan akhirat kitu jadi deui poho urang mana teh jadi oh kitu usaha bae tang kae ngan lamun usaha gawehan nu nyekel nagara cenah kieu deuk kumaha wallah mah kitu nyaho teh mah jemual aya ieu datang ka ditinggalkeun mah nagara moal ka jadi kumaha gitu ieu deuk memperbaiki diri bakal kapagi jeung Allah atuh engke mun ditanya ku Allah aing kumaha tan pemikiran nu kos karitu urang mah ieu engke teh pasti jasa sakedeung deui koba nu geus umurna leuwih ti 60 mah moal kebal deui jasa tah mah kapanggih jasa tah mah kapanggih jasa teu meunang gok asal nu hideung ieu bae asal ieu bae nah engke kapanggih jeung Allah kan ditanya urang masyaallah tah ieu ulah datang ka ngahalalkeun barang haram. Aulafa wujuba mujma'in alaiha tawangana pikeun kana wajib mujma' alaih salat 5 waktu dina pikeun kunyana salah sahiji salat subuh misalna zuhur mah bener wajib asar bener wajib maghrib bener, isya bener, tapi subuh mah teu wajib tah mah tekadkeun ulah ditekadkeun wajib henteu murtad. Atau sarakaat geus sarakaat. Subuh mah 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah, isya 4 rakaat. Ieu teu bagus sih isya 4 rakaat teh. Nah, sebab kan urang teh tunduh waktu isya mah. Nu pas mah eta mah isya mah 2 rakaat atau 3 lah sarua jeung maghrib. Nah kurang dinapikeun eta sebenarnya lain 4 rakaat 2 rakaat nu 2 rakaat teh mah tamu ulah ditekankeun wajib eta mah henteu jadi urang salat isya 2 rakaat ge cukup eta kos kitu teh eta nganapikeun nu mujma' alaih murtad teh masyaallah karim atawa ngawajibkeun nu lain wajib nambahan rakaat eta ge sarua bae nambahan rakaat ge sarua murtad ngawajibkeun puasa Syawal murtad puasa mah nu wajib bangan Ramadan doang di luar Ramadan mah sunah nah kuari bulan Syawal teh bulan Syawal puasana teh ditekadkeun wajib ngawajibkeun puasa bulan Syawal eta teh murtad ulah pokona wajib sunah nu haram nu halal geus kitu bae urang masyaallah. Nah ieu ge urang gueri deuk menghadapi tanggal 1 haji tanggal 1 bulan haji teh iraha kiai. Setelah dihitung melalui hisab qat'i durusul falakiyah sarua jatuh pada hari Senin besok tanggal 1 isu tapi lamun urang ngitung nyukoma pemeris eta teh jatuhna teh poe Salasa. Lamun terus seperti kieu NU geus teu nyekel sulam munairen, Muhammadiyah nyekelan sulam munairen, geus lain berpatokan kana ru'yat, kuari teh berpatokan kana kita, bohong ka adik ngomong-ngomong ru'yat. Ja buktina ketika sulam munairen ru'yat nyana teu ngaru'yat. Nah kulantaran sakitu bakal aya perbedaan. Lamun pemerintah depak nyekelan gitu Happy Maris nyukom berarti
nyana lebaranana poe Kemis. Lamun nu nyekelan sulam berarti lebarana Rabu. Tapi anu indah ieu teh sportif. Andai kata engke peuting ru'yat ulah ningali sulam ulah ningali epimeris cukup pokona ru'yat talamun ru'yat kadeuleu ku ari iseket teu sore berarti geus bae menyatakeun tanggal 1 isuk. Namun wabehan lamun teu ahli-ahli ru'yat. Urang mah kajunting ru'yat ge moal kadeuleu. Urang mah lamun ru'yat kumaha dideulekeun. Oh iya aya 2 cek kana. Masa bulan 2 heeh. Itu mah dina dada golode cek kana. Tah lain bulan, belon pentil tah mah atuh. Wah, ieu ru'yat teu beres mah kos kieu we. Nah jadi kudu ahli da we tetep kan selama ieu geus dinyatakeun teu harmonisna NU jeung Muhammadiyah bahkan di jero NU sorangan urang nyaksikeun keberadaan muktamar kamari dahsyat lain lalagaan ribut gede lain ribut leutik urang manyaritakeun teh lantaran urang kulturna tetep NU imah urang NU jadi urang teh prihatin jeung sedih keayaan imah urang seperti kitu lain perwatakan NU maka urang tinggal sedihna ge sedihna deui eta nu disaksikeun hanya sekelumit asli udah mah pohara jasa bahkan mun kukula dicaritakeun ka jero-jerona bakal muringkak bulu naga lain di pondok jeung nu handap-handap mata geus kudu dicaritakeun nyaho teu beresna beheulanan na ieu mah kula mah sakadar nyaritakeun kula mah tetep bae selama ieu mah deuk nyekelan ku kiai cekelan kiai nu baheula bae deuk nyekelan sulam maka ngayakinkeun tanggal hijina tetep isuk henteu rek ngajak rama mangga duk milu mangga deuk henteu ge masalah ke di akhirat besi kula ka sorga ulah marilu belos masih maaf sia bae bocana kiai bener yakinkeun ka satu yakin ja eta lo ja yakin bakal ka sorga boso amat iya tuh geus kitu bae mah boga kayakinan eta teh yakin udah kuat tuh hiji anak indozoni abdi bi cek kanjeng Nabi hadis qudsi aing mah cek Allah kumaha sangkaan hamba sia hamba ka aing lamun hamba ngarasa deket aing mun hamba ngarasa jauh mun hamba ngarasa bakal selamat mun hamba ngarasa moal selamat moal anta kula mah boga kayakinan sorga oh cek Allah atuh geus bae ka sorga teh heula kitu bae saya nah ieu mah keur carita hese kan keyakinan mah komo nu berat ka dieu ka ditu mah berat ke organisasi berat ke negara berat totalos sampai boga kebeung berat kula teu berat ke NU teu berat ke Muhammadiyah teu berat ke negara kula bae geus paling pamajikan we jeung anak deuk diajak si anak milu ya jeung aing mah isukan tanggal hijina lebaran berbo ndek hayu ndek henteu masalah sakjana tuh ndek bae ndek jeung adik-adik kula deuk nanya ndek milu ndek henteu oh salah tadi moal kumaha paling rek naja we ka Jipendi rek milu moal ka ditu sih sinter ku ieu sia saya kan itu teh ieu kelalagaan jadi kasih geus moal caritakeun panjang-panjang urusan gitu hisab qotina geus nyaraho kabeh jadi isuk tanggal hiji geus lamun isuk berarti Senin Selasa Rebo ngahenen karena sejerokan berarti Senin Selasa Rebo guys lebaran Rebo berarti coba orang buktikan ke ja tinggal puasana di jero bulan haji aya tarwiyah jeung arpah tanggal 8 tarwiyah tanggal 9 arpah berarti tanggal 10 lebaran geus urang puasana 2 poe lamun nu endek bilu ka hisab qot'i sulam berarti tanggal 8 kenaon tah Senin poe Senin tanggal 9 Salasa poe Rebona lebaran lamun anu endek milu misal
terjadi misal perbedaan mudah-mudahan teh perbedaan misalnya anu nanggal kenana Salasa berarti tanggal 8 poe Salasa poe tanggal 9 Rebo lebaran poe Kemis spek geus jadi permasalahan jeung ulah dipermasalahkeun tah ja pamarentah ge di akhirat teu tanggung jawab ieu nya lagi boro-boro nanggung jawab batur puga aing ge cenah berat ti kumaha atuh geus kayak kira masyaallah hampang jadi hirup teh ngan anu hebat ba puasana ti tanggal hiji lamun urang puasa tanggal hiji cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas al yaumul ladzi ghafarallahu fi Adam alaihi salam awal yaumin min dzilhijjah poe anu Allah ngampura ka Kangjeng Nabi Adam teh nyaeta awal poe bulan haji Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh titah cicing di sorga kemudian aya larangan ulang ngadahar buah khuldi cek sakaol buah khuldi teh tafsiranna eta adalah buah zaitun nah ku Kangjeng Nabi Adam dijauhan setan ngagoda jak setan pangedah-ngedahna di sorga buah ieu jeung eta teh bahasa Gusti Allah maksudna ulah teh sebenarnya nitah. Kangjeng Nabi Adam kitu amat sih. Bahasa pangeran jeung bahasa urang mah makhluk kan beda cek kira. Atuh percaya bae ka kula atuh teu beu masalah. Sebab kula mah dihirup leuwih ti heula tibatan maneh dam. Cek iblis jadi geus jauh lu kali ku pangeran teh geus jauh. Ngomong kieu maksudna kieu, ngomong kieu maksudna kieu, ngomong kieu maksudna eta mah percaya bae atuh alhamdulillah teu percaya masalah teh mah teu rugi teu untung ulah mangan sakadar nganasehatan wah bau ngomong ngeunaheun biasa tiis perasaan bangun ikhlas teh eta mah nasehat nah sakali dua kali tilu kali badam tieulah hirup teh istilah ieu mah larangan teh lain masalah larangan ku ngeunah-ngeunah. Nah, jadi ieu teh dilarang. Dilarang teh lain sembarangan larangan. Eta teh maksudna mah nitah. Nitah ngan bahasana make bahasa ngalarang. Kitulah Gusti Allah ngaranna ge. Bener tah? Ye, coba bae. Diicip-icip ku Kangjeng Nabi Adam. Diicip-icip atuh langsung dicarekan ku Gusti Allah. Morosotlah ka dunia. Urang teh kuari ulah ngomong kieu gara-gara Kangjeng Nabi Adam doraga tungtung nama urang kuari aya di dunia baik mun baheula Kangjeng Nabi Adam teu doraga meureun urang di sorga beureunanan ulah kitu tetep bae kulantaran Kangjeng Nabi Adam teh maksiat baheula di sorga turun jadi kuari urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Adam ge baheula di sorga maksiat atau komo urang itu wajar-wajar maksiat ngan ayana maksiat teh deuk daon endek aya bab tobat jadi Allah deuk gabukakeun bab tobat nuantak aya maksiat salilana ngan aya bab tobat teu salah masalah mentak bener baik terus malaikat itu masalah baik iblis orang mah di tengah-tengah berat ke malaikat hebat berat ke iblis atau teu hebat tinggal orang baik nu introspeksi aing sih lobaan nganyarupaan ka mana ye ka malaikat apa ka setan barang ku urang ditilik-tilik asana aing mah lobaan ka setan di sakira teh berarti atuh neraka nah kuari Adam sujud plek terus istighbar Kangjeng Nabi Adam istighbar diterima nak tobat Kangjeng Nabi Adam awalu yaumin min dzilhijjah tanggal hiji bulan haji mantak man soba zalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin sajelema nu puasa di tanggal hiji haji Allah ngahampura sakabeh dosana masyaallah lain amin puasa eta puasa atuh moal benang diaminan was itu mah. Masyaallah. Wa yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam
Poean kedua Allah ngaijabahkan dua kangjing Nabi Yunus alaihissalam bakhrajahu min batnil hut Allah ngaluarkeun tina beteng lauk engke bakal dina Al-Qur'an urang dongeng kangjing Nabi Yunus masyaallah pohara eta bawi di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz istajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mumin eta wiridan kangjing Nabi Yunus alaihissalam waktu kangjing Nabi Yunus dibalangkeun di kapal dicaplok ku laut bayangkeun coba di jero laut sorangan bae boga duit misalnya hayang nginum balanjana ka mana kudu jualan kan di jero laut di jero beteng laut masyaallah kari ilah kangjing Nabi Yunus wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin astajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin datang ka waktuna borosot diutahkeun ku lauk nah cek Gusti Allah cek kangjing Nabi man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sittatan sanatan lam yashilla fi ibadati tarfatain sajelema nu puasa dina poe kadua sarua jeung puasa ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah satahun teu pernah maksiat saeutik acan poe kadua tah oke dongeng kangjing Nabi Yunus poean katilu wal yaumul tsalis allazi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam poean katilu teh poean anu diijabah doa kangjing Nabi Zakaria alaihissalam numadak man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa sajelema anu puasa dina poe katilu bakal diijabah doana berarti kan diijabah doa mah bersih wal yaumur rabi'al yaumul ladzi wulida fi Isa alaihissalam poean kaopat poean di mana dilahirkeun kangjing Nabi Isa alaihissalam kangjing Nabi Isa alaihissalam dilahirkeun poean kaopat bulan haji tanggal 4 nu mantak ban soba zalikal yaum sajelema nu puasa dina poean kaopat nafallahu anhul basa wal faqra bakal dilegitkeun ku Gusti Allah kesulitan kepakiran tah poe kaopat tas ngadet bakal murang mun puasa di poe kaopat moal dibere riweuh moal dibere pakir dibere senang ku Gusti Allah ya Allah ya poe kaopat untuk sih ada teh wal yaumul khamis al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam poean kalimat teh poe anu dilahirkeun kangjeng Nabi Musa alaihi salam man shoma zalikal yaum dari aminal nifaq qaum min azabil qabri sajelema nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dimerdekakeun tina penyakit nifaq jeung dimerdekakeun dibebaskeun tina siksa kubur masyaallah andak nu karolot nu tereh paeh ye nah ieu puasa teh poe kalima tah aduh geus gede jasa ganjaranana kagenep wal yaumul sadis al yaumul ladzi fatahallahu bihi fil khair sajelema en poean kagenep poean anu Allah ngabukakeun ka kangjing Nabi kana kahadean poean kagenep mandak man somau yanzurullahu ilaihi birrahmah sajelema nu puasa di poean kagenep Allah bakal mencerongkeun dengan rahmatna nu mantak fala yu'adzabu ba'dahu abadan jelema moal dibere kariweuhan salilana mal disiksa sariwana ku Gusti Allah. Wayan ketujuh wal yaumul sabi alladzi al yaumul ladzi yughlaqu fi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr. Ketujuh wayan di mana digembok dikunci lawang-lawang jahanam. Pintu jahanam anu 7, pintu neraka anu 7 kunci wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr. Mal dibuka jeung teu dibuka sehingga lewat poean ke-10. Nah eta mah berarti ditutup jang jelema nu puasa poe ka-7 geus datang ka akhirat eueuh bae lawang neraka nu muka. Beuh. Malaikat ge bingungeun. Di ka dieu nutup ka ditu nutup ka ditu nutup. Cak malaikat teh jangan nutup kabeh cak kana. Geus ditendang bae ku malaikat breng. Ayo nutup kabeh lawan neraka waduh.
Wayan kadalapan wal yaumus saminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah ialah poe tarwiyah man shoma saha jelema nu puasa dina poe tarwiyah utiya min ajri ma la ya'lamuhu illallah bakal diberi ganjaran nu urang mah teu perlu nyaho hanya Allah lah nu bakal merena suwa gede-gedeana pohara jasa ku pohara-poharana urang teu kudu nyaho. Poean ke-9 yaumu arfah man shoma kana kafaratan li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Poean arfah mah jelema anu puasa di poe arfah yana tanggal 9 eta ngaleungitkeun dosa sataun ka tukang sataun ka hareup. Nu mentak kula mangajak ieu urang babarengan dimulai poe isuk urang puasa datang ke poe tanggal 9 10na wal yaumul asyir wal yaumul adha man qarraba qurbanan fihi sahaja lempean yaumul adha lebaran adha sahaja lemah anu ngalaksanakeun kurban fa bi awwali qatratin qatarat min dam yaghfarallahu lahu dzunubah wa dzunuba yali begitu digereselkeun tek getih anu nyaksak kana taneuh mulai tidinya dosa orang raragagan terus bahkan jeung dosa-dosa anak pamajikan orang kabeh pokoknya bersih bae. Nah nu mentak siapkeun guari orang puasa bari orang dula deuleu mana embe nu gede siapkeun ku urang saha nu bakal meuli aing deuk menta ping-pingna we mah ye lain deuk meuli kana deuk mentai we. Tak gitulah ceritaan tentang tanggal hijina menurut hisab qot'i adalah isuk poe Senin. Kemudian orang doakeun para jamaah haji dulur urang kawau urang tetangga urang dulur-dulur urang kabehan mudah-mudahan sabadana aya musibah kamari ye ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere ketenangan jiwana dibere sakumaha biasa gararaga atuh urusan kos kitu mah teh manggeus aya di Lauhil Mahfuzna geus teu kudu dicaritakeun kumaha-kumaha sebab secara zahir mah reunanan urang teh neuleu kitu sedih secara zahir mah neuleu urang kamanehanana teh kos keur itu maot lah ngaranna secara hakikat mah nya maot di hareupeun Baitullah nya poe Jumat nya endek ngalaksanakeun haji atuh jang dirina mah seserian di jero kuburan ngeunaheun lain lalagaan mah kumaha kitu urang boga kayakinan berangkat ti dieu endek ibadah haji datang ka ditu kapanggih jeung Baitullah di Baitullah nya poe Jumat kabeneran maotna syahid atuh geus teu kudu caritakeun teh nu maot mah ujianan nangke di akhirat bakal kabita nyaho kitu mah aing teh atuh meureunana hayang ka Badung jakeuna teh sia mah untungnya seserian ke di akhirat teh bari ngiringkeun Baitullah masyaallah nya seungitna ka bina-bina kuari mah urang sararedi teu bisa balik deui lah lan anulah eta mah manusiawi padahal secara hakikatna mah geus nikmat jasa atuh nya di jero kuburnya maot di Mekah hareupeun Baitullah niatna ibadah ka Gusti Allah haju kaayaan maotna deui sain atuh indah ras harapan tuh kan mantak geus urusan kos kitu mah teh geus aya ti dituna ulah kieu lah yang moal ka Mekah besi keren ke ragag deui di baing atuh lagi itu japoe kamari ganun teu kana keren kan modal rambalaya jadi ditu mah deres mantep jasa maot anu di urang nah ieu keur carita tetep urang mangan sakadar bisa ngadua sakali deui dulur urang kawau urang kerabat-kerabat urang mudah-mudahan ditantayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barakati surah Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin aw azama 'alal kufri wallahu a'lam.